Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade ngeraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka-15. Para wargi kaum dangu mangga urang lajengkeun deui hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Jawara Gunung Manglayang. Para wargi kaum dangu atuh ayeuna teh nincak bagian ka-15. Sakumaha nu kauninga harita para wargi nu namina armada teh bade naon teh nyarios atanapi bade nyarioskeun hiji masalah. Nyaeta anu aya patula patali sareng urusan anjeunna diandeg ku ajengan ku Mama Ustad Winata teh Mama Ustad Winata di Sinanglaya supaya bisa ngabantu-bantu Mama Ustad Winata kitu nya para mitra cek dina ieu dongeng teh kitu kumaha terasna ieu dongeng nah di pasihan bidi ku ibuna kalih ku akina oge ninina mangga urang sami-sami hanca ieu dongeng judulna nyaeta Jawara Gunung Manglayang. Sakedapa Nyi Kulsum indungna reuas ku carita anu jadi anak rek nyebutkeun boga cita-cita. Ceuk timuru dina batin indungna palang siang geus niat boga pamajikan. Boga cita-cita naon ujang? Nyi Kulsum netep seukeut. Harita teh sedengkeun armada teu buru-buru nemalan malah melenguk kitu sotenan ngarasa berat rek ngedalkeunana. Sabab ingis indungna teu nyidinan kana maksudna armada. Pok aduh lu caritakeun kalinya terus terang. Nah boga cita-cita teh geus hayang boga bikang. Cek Aki Dasim timuruna kadinya. Sanes tos hoeng gaduh istri ki da jalaran gaduh istri teh henteu gampi anu hartosna mah kedah kacaosan sagala rupina. Sedeng abdi bujeng-bujeng tiasa nyaosan kaperyogian. Kanggo naon teh istri abdi ge masih keneh pisah saheun janten sepuh. Teh malah armada meri-merna. Ari kitu boga cita-cita naon atuh ujang pok geura caritakeun ka emak ngarah puguh pikiraneunana. Ceuk Nyi Kulsum hatena mah tetep ngarasa kaget. Moal kieu mari kedah disanggeukeun mah tadi waktu abdi ngintungkeun jingjingan ka bumina Nyi Maslisna. Ramana tumaros ka abdi naroskeun tos gaduh damel atrapi acana. Nya ku abdi diwaler satarabasna we teu acan gaduh padamel naon-naon. Ari sanes ngabantos-bantos sepuh mangurus pakaya setelah pokeong. Sabada diwalar kitu ramana Nyi Maslisna miwarang ngadamel ka abdi neung ngadamel oge sanes ngadamel kana urusan perusahaan atapi kasebat pabrik mung sadamel-damel we ngabantos anjeunna ngurus masjid sareng ngaping ngamarurang kalih anu ngaraos kantenan hati abdi oge ngaraos bingah sanes bingah bakal nampi rejeki ti anjeunna mung dianggo bingah nama eta we etang-etang abdi mulungan pangartos ti anjeunna tina bab agama. Peperiheun abdi ti alit sakola henteu atuh tiasa-tiasa ngaos ulah nyalahirnya batin abdi teh bolostrong tak kitu cita-cita abdi teh mah eta kumaha kitu dina pangimut mah nah abdi kawidian bade ngiri ngabantos bahantos diri tu kara mana Nyi Maslisna dari abdi ngahaja-haja masantren mah di mana kanggo bakal abdi atuh saja beti kitu kana tangtos patebihna sareng emak sareng nini kali aki cek armada ngajelaskeun permaksudanana bari tumanya kana pamadegan jadi indungna. Jelas nama keur armada hayang ngasakeun tina bab-bab agama. Oh, jadi maksud si lu teh hayang masantren? Aki Dasim nanya bari ngarere. Sanes bade masantren ki mung ngabantos-bantos ramana Nyi Maslisna, bari abdi etang-etang namihan pangartos tina bab agama, temal armada. Oh, eta kumaha rek didinan ku maneh nyai? Aki Dasim nanya ka Nyi Kulsum. Kelanan ujang saacana emak mere jawaban ti leuwih ti heulanya. Emak rek tumanya heula ka ujang eta apangna ujang aya niat kitu teh. Nah ujang teh minta pagawean ka ramana Neng Lisna atawa nepi ramana Neng Lisna anu mitah ka ujang. Sanes abdi nyuhungkeun mah pada malan teh teu wararantun teuing abdi mah sareng isin we atuh neme kenal tos wantu nyuhungkeun didamelkeun. Eta mah anjeunna we nyaliran miwarang ka abdi duwi ka kieu ka abdi teh bilih bade berabe mah atawa naon teh
Risi abung sawangsul bade dipasian kage pemonokan biasa minggu sakali sore abdi nepangan sepuh. Ujang jalu anaki hate mate ngarasa bungah nu taya papadana ngarasa bagja taya hinggana. Ku ayeuna hidup boga cita-cita kadinya bari cek hidup ukur sagawe-gawe ngurus masjid. Bener ari soal barang gawe mah kana naon oge eueuh nu hina, eueuh nu matak ngajadikeun karugian. Kajaba milampah kana hiji pagawean nu teu dipirido ku Allah. Komo ieu sanajan ukur masjid jeung ngaping barudak anu ngaraji oge. Cek mama hiji pagawean anu teu leupas tina ibadah keneh. Tapi keur emak moal bisa nyarek atawa moal bisa ngahalangan kitu deui, moal bisa ngahempek-hempek. Eta mah gumantung kari kumaha pikiran sorangan. Dijurungkeun ku emak bisi boga rasa inung atawa nini jeung aki geus embung kacicingan ku hidup. Dicare ku emak sok sieun hidup boga anggapan inung teu ngarti. Nya singket nama kumaha pamadigan ujang bae da geus dewasa ujang teh. Ngan paranena kitu di mana ujang geus aya di ditu omat 1000 kali omat. Ulah rek nyieun carekeun. Ulah rek nyerakeun kanu diturutan ku ujang sok komo ngarugikeun mah auzubillahi min zalik. Nu hartina keur diri hidup ulah sepi. Ku titih rinti ulah rek laas tina pemakarama boh kasaluhureun boh kasahanapeun ulah rek ajrih ku pamuji mun aya nu menta tulung ulah pamrih komo boga sifat adigungku malungkung ulah pisan dina geus boga pangarti ulah nemongkeun diri anu sugih ku pangarti beunghar ku pangabisa jelas nama ulah ngatarakeun maneh sakitu we amanati mama ujang cek Nikul sum inti sarina mah ngidinan kana maksud anu jadi anakna. Dan ngawidian mah armadana teu pek wae ari ujang daek mangan sakitu we amanati emak mah sing dicatet dina atisan ubari ulah nyieun carekeun sabab urang mah batan sakieu matak pihinaan komo kitu nu jadi bapak belengles ayeuna ngomong teh ka mana wae karep lain belengles nu dimaksud ku emak teh bapak hidupna geus eueuh moal bisa tepung deui cek Nikul sum ampir kacaletot omongan nyebutkeun bapana armada belengles dibalikan deui bari hatena rada reuwas oge sabab wallahu alam bapana armada geus maot atawa aya keneh. Da puguh bapana armada baheula ngadon kagoda ku hiji awewerana nepi ka belengles teh surat teu beja duka teuing di mana matuhna nya atuh celengkeung teh Aki Dasim nyarita matak pikareuwas Nikul sum. Oh dipikir-pikir ku Aki bapak silu teh dan kunaon cenah nya pokna atungan kacaletot teh harita teh celetot Nini Sarni dicocok ku Nini Sarni tetepokanana pugu Aki Dasim ngakurubuk matak timpun cerang si dolig sia suka Nini teh uyahan sia suka beleg keke nyos nyani kunaon sia Sarni ureuh teu buguh-buguh ngadon nyocok tetepokan panjana kami mah kalajeng ting nyapit atawa aya orai nyeureut kumaha lamun ceuk nyocokan bala eta teh kana cadang jame oyeuh sia we sok aya wae atuh da nyaneh rek kumaha teu pibas paleun terus yakin bapak nasi kujang mah hilang ti alatan gering baheula ge ieu nyebutkeun kunaon cek Nini Sarni bari ngiceupan mere isarah atuh Aki Dasim surti manehna geus nama reuwas ampir-ampiran rek nyebutkeun bapana armada kagoda ku awewe sejen. Da maksud kami ge rek nyaritakeun perkara bapana silu hilangna teh ku banyakit alatan gering kitu cek Aki Dasim. Jadi kumaha tuh nyai silu teh rek didinan pokna ngalegot nanya ka Nikul sum nya ari ramana Englisna mi warang mah mangga teh ku abdi didinan we Aki mun kitu we amanat ulah carekeun teh mah Nikul sum puguh hate armada bunga ngarasa bunga taya papadana nuhun mah abdi parantos kawidian kalayan teu hilap abdi nadapi doana ti emak ti Nini sareng ti Aki cita-cita atanapi permaksadan abdi tina kanan sajawe ti kitu mugi-mugi ilmu abdi tiasa dimanfaatkeun tiasa dianggo tutulung sajabina kanggo kasampurnaan hirup teh ceuk armada pudina marahna. Atuh puguh we jalu kolot naon ngaranna lamun teu ngaduakeun kanu jadi anak tomboroning aya pamenta-menta didoakeun sanajan teu oge keur kolot mah teu boleh ngaduakeun beurang jeung peuting sing cager-bager dijauhkeun balaina dideukeutkeun rezekina sing loba anu mikawelas mikanyaah sing bisa ngariksa diri sajabati gede darajat tadiwuh aya dina panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tema Nikul sum inungna bari cimata mah ngarenclong ngarasa suka pacampur jeung sedih ari sukana dumeh nu jadi anak geus aya niat hayang ngalap ilmu
Ari sedih naras kana nasibna tileletik prihatin bae. Sakapung nyel ngarasa keheul ka bapana. Nu tepi ka kiwari geus aya walasna taun teu surat teu beja-bejana acan. Duka aya keneh duka geus maot. Oh, lamun bisa mah ulah ngenong lilin telu kajeun bulak balik we sanajan geus bulit oge. Lantaran lamun silu ngenong di ditu meureun aki teh leungiteun sajabat kitu. Heueuh mulai dengan lancetan si aki merenya. Cek Nini Sarni mi heula ge sidang majarkeun heueuh we. Sok ngagaplekeun wae sia mah segala-gala teh. Kumaha nya? Jiga nu heueuh sok ngarancetannya kami teh. Keur nya teh Aki Dasim ngae. Oh jaliu mun bisa mah balik we tong make ngenyong di ditu. Aki batur ngobrol eueuh nu marengan ka kebon. Insyaallah Aki kumaha kewe upami siang keneh tangtos wangsul upami kaburitan tangtos monok di ditu temal armada. Jep sararea jarempe asa beuki jempling na patempatan. Eukeur di imah Aki Dasim mencieu ti imah batur ari katamah-tamah harita geus ngagayuh kawanci magrib. Gaang pipireun imah geus reang dibarungku sora jangkrik tiriling jeung cicir disada pipireun hawu. Teu lila ngong kadenge sora nu azan magrib hawar-hawar ti jauhna. Geus kitu armada jeung Aki Dasim arinit katampian. Bari armada mawalodong saopat-opat keur ngalacai taheureun. Isukna wanci haneut moyan armada geus saged make pakaian bersih. Nu biasa sok dipake ku manehna. Calana pangsi jeung kampret bodas kitu dikopeah teu lesot. Tapi ayeuna mah sarung make di samping didampingkeun. Kalawan dibeuberan ku beuber gede anu akina kahalangan ku kampret. Atuh puguh we tambleg sawaja. Jawarana teh paramita tambleg. Tamleg jawarana teh komo ke harin teh koloyong armada ka dapur. Maksudna rek bebeja kanu jadi indung. Harita nyi kulsum keur ngawadahan leupeut kana jingjingan. Aki Dasim keur sedeang bari ngurugan sampe ku lebu panas. Bari ngabubui sampe ya para mitra. Kapak samang jaya nyakatan Aki Dasim ya. Ngolo bubui sampeuna heula para wargi sadaya bari ngaso heula ngaso. Mitra sadaya harita armada tulu nyarita ma abdi bade mios ayeuna mah engke mah bilih kabujeng panas teuing di jalana ceuk armada bari ngajanteng ya tuh sakalian bawa ujang ulah tamalengoh teuing hatur lumayan we kitu wartoskeun ka nengrisna sanes teu isin masihkeun ceuk nikul sum bari ngasongkeun jingjingan dieu si kuleupeut aya kana welasna gepok. Jeung naon atuh nyai moal nya leupeut ungkul tamah itu tuku galuma jeung meunang ngalani sore cek Nini Sarni. Antong Nini isin seueur henteu tos we leupeut ungkul. Ki abdi bade mios ayeuna nya kinya armada bebeja heula ka Aki Dasim. Wah silu mah sok ngaheureuyan kitu ka Aki teh. Moal beuy sanjeung make ngajerojos manesina keun meuleuh mercon atuh cek Aki Dasim salah reungeut. Armada nyebutkeun permios majarkeun ngajerojos. Ye, geus mimiti datang saliwangna si eta mah si aki-aki 7 mulut. Mun rorek kadinya kujang kurokrak tah ceulina. Ya Aki lain ngajerojos si kujang teh nyebutkeun permios. Rek init cenah. Rek init kalamana Inggrisna. Nini Sarni bari nepak kana tak-tak Aki Dasim nyarita tari. Hah? Baru rek init ayeuna. Aduh, Aki Dasim ngalieu. Nuhun ki doakeun abdi ki temal armada bari sasalaman kawas nu rek sasabahan jauh. Ujung atuh didoakeun ku akinya. Sing salamet di jalan salabaktos we ka luar mana nenengnya. Keun ira-ira aki ge ka ditu bari rek kuyang baku badun. Geus nyana teu laulun jan. Naon nya teh ki armada teu ngartieun kana basa nya. Moalnya urang kampung tur urang Sunda teu nyaho nya teh acan. Nya teh ngopi ngahaneutan beujeng. Mios ki bili kabujeng siang teuing mah oge Nini mangatu abdi bade mios. Heuh ujang ka ditu didoakeun ku Nini jalunya hampura kitu ka ibu ramana neneng. Kajeun aya kaingetan ti dieu ukur leupeut wasiki. Insyaallah Nini temal armada ngoloyong ka jero. Bari ngajingjing leupeut dituturkeun ku Nyi Kulsum sasaret tepas. Jurut leos armada ngaleos dijajabkeun ku panutup bari cimata nya langkung.
komo lamun jadi anak rek ini jauh mau bari cantang tu bisa tepung deui. Cacakan teu sabada jauh oge hate ngerasa sedih jeung para mitra teu leungit tina kamelang da nya kitu sateunya ahna ge indung ka anak anu ngabere gejelkeun. Sageus armada katingali mengkol bus nyikul sum ka jero bari nutupkeun panto kebat ka dapur rek gegeroh wadah jeung dulang. Nu teu kacaturkeun di jalan armada geus tepi ka sisi lembur. Harita paamprok jeung sababaraha urang lalaki tayalian tatagana Ustad Winata. Ku harita armada gancang pada ngabagiakeun sabab geus apal ka armada lain jalma jore-jore, malah harita pada ngajajabkeun kulimaan nu hartina armada ku urang dinya pada ngahargaan. Barang tepi kaburuan bumi Ustad Winata kabeneran anjeunna nu dicalik dina teras rentang-rentang keneh, Ustad Winata parantos ngurejat ngadeg rupi anu bingah ku ayana armada datang deui. Assalamualaikum, armada uluk salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walam Ustad Winata solongkrong armada sasalaman bari ngecag genjingjingan. Arangkat ka mana ibu sareng Nyimas Lilis ama mun serpi kieu? Araya biasa we keur ngaluprek di kawon. Sok aja kajero. Waleran Ustad Winata terus kalebet dituturkeun ku armada. Lilis. Ustad Winata ngagentraan nyilisna putrana. Kah? Waler nyilisna bari norojo. Ini aya akang tos lami kan? Nyilisna meuni marahmai. Nembe Nyimas temal armada. Pejaan Ibu Nalis aya jang armada kitu bari sakalian mawa cai, saur Ustad Winata. Kami kan nulas kedapnya. Mangga Nyimas. Temal armada koloyong nyilisna kapengker deui ngawartosan ibuna bari teras nyician cai. Nah, tu hari mana sareng tuang eyang tu palayeun ka dieu ujang? Pada sakantenan we sina kadarieu bilih sawaktos-waktos tepang di jalan pasampangan. Kantenan palayeun mah ama nya kitu dirorompok teh sasaha pisan pang dikantunkeun ku sadayana. Sajami dikitu punini matos teu kiat angkat-angkatan tebih temal armada teu weleh bari mesem. Torojo nyilisna mairan cai sareng leuteun menigek sor lain bobohongan. Kadieu ngarepotkeun we Nyimas, pokna bangun era pisan. Henteu Kang teu ngarepotkeun cai-cai atuh. Waler nyilisna nyimpen cai sareng rencang ngaleutna. Kenaon keneh ibuna Delis? Itu pameng saurna teh nuju marun sakedap ama. Waler nyilisna gilak malik maksudna mah bade nyimpen baki. Nyimas, kah? Nyilisna kesit ngawaler menilirih bari ngarilih. Aya naon Kang? Nyilisna neuteu. Ieu katitipan tipun biang saurna hatur lumayan sanes teu isin masihkeun mung ieu we saurna teh ceuk armada ngasongkeun jingjingan di eusi ku leupeut. Naon Kang? Akang mah barang canak sagala. Aduh ngarepotkeun teuing atuh jang armada. Ustad Winata mairan teu ngarepotkeun ama hatur lumayan we wios anu saena mah nu seueurna mah di dieu temal armada. Mah barang kindun sagala akang mah hatur nuhun Kang nya. Sawangsulna Nyimas temal armada koloyong nyilisna kapengker nu teu lami Ibu Aisyah garwana Ustad Winata sumping malih nyilisna ge norojo deui. Ngaso ulah ngaso. Mitra sadaya. Harita para mitra sadaya Ibu Aisyah norojo bari nyarita. Tos lami Asep taros Ibu Aisyah. Neme Ibu temal armada gek Ibu Aisyah sareng nyikul sum carali. Ngareneng sareng Ustad Winata dina kursi panjang. Salam baktos we tipun biang sareng tipun ini Ibu. Nah atuh teh ka dieu tuang tuang Ibu teh Asep padahal mah heuncana ka dieu hoyong tepang Ibu ge. Walar Ibu Aisyah. Mawi pun ini mah parantos teu kiat angkat-angkatan tebih Ibu. Atuh tuang Ibu ka dieu ari eyang tos teu kiat angkat-angkatan tebih mah heung tepangkeun ka Ibu. Insyaallah manawi irah-irah ka dieu Ibu temal armada. Jep jarempe armada melenguk anu geulis nyilisna tungkul. Bari rema panangan teu cicing nikal-nikal tungtung taplak meja. Kumaha wartosna tuang Ibu sareng tuang eyang deh jang armada?
Ustad Winata neme sasauran bari tumaros netep ka armada nu keur tungkul. Perkawis naon teh ama? Armada Malik bari ngareret kitu ge ukur sareret luk tungkul deui si janu serab ningali pameun teu Ustad Winata. Eta perkara nu disanggemkeun ku ama kamari teh. Oh leres. Kumaha wartosna kawidian? Ustad Winata netep kitu dinyilisna. Nu wirehna abdi ka dieu teh maksana bade masihkeun wartos ka ama. Sakumaha nu disaurkeun ku ama kamari ku abdi parantos disangkeun ka pun biang kalih kapayunan pun ini kalipun aki. Sakawitna nya kitu pun biang teh teu ngawidian sanes teu ngawidian abdi didamelna di dieu. Mun teu ngawidian soten ngaros melang bilih abdi mios kanu tebih. Jalarannya kitu rupina ku ama sareng ku ibu ge kamaklum nu janten sepuh kanu janten putra sanos putra kasebat jiwa pamegat ge. Ari kamelang sareng kahariwang mah teu boleh mikamelang wae ceuk armada nyarita ngagalindeng jeung tatag. Ih, atuh kantenan Asep karaos ku ibu bujeng-bujeng anak tebih. Sakalian mios ka Serang oge kahariwang sareng kamelang teh tiasa dipiceun. Saur ibu Aisyah nyamut kana ceritan armada. Salajengna kumaha tujang ar? Ustad Winata naros deui. Nya sabada ku abdi disangemkeun sajabina ti abdi ngabantos-bantos teh. Bari sakantenan ngiri ngalap ilmu tina bag-bagan agama. Tos kitu mah nembe ku pumbiang kahartoseun kalayan kawidian. Numawi abdi ayeuna ka dieu teh bilih ama antos-antoseun. Alhamdulillah nuhun ari kawidian mah ujang. Ari kangge ama mah ngaraos bingah nu tayah hingana tah kitu geuning ibuna oge lilis. Yang armada kawidian ku ibuna jeung ku eyangna pikeun ngabantu-bantu ama di dieu. Utamana mah ngurus masjid jeung ngaping barudak. Saur Ustad Winata teu kinten bingaheunana. Sanaos abdi ge ngaros bingah cep armada bade di dieu teh. Saur ibu Aisyah anjeunna ge ngaros bingah. Tos kantenan ari nyilisna mamargi. Manah alitna marada nyantel ka armada sajabati kitu asa boga gunung panangeuhan pangjagi kasalametan anjeunna. Nuhun ujang nuhun ari ujang tos kawidian kuno janten sepuh mah. Ama teh ngaraos regreg gaduh kangge pakukumaha. Aya naon tiasa paheyeuk-heyeuk leungeun. Ku kituna kangge jang armada ulah boga rasa asa-asa. Boh ka ama, boh ka ibuna kitu deui kalilis. Upami aya kaperyogian teh amanya kangge pribadi boh kangge sepuh ujang atanapi kangge ujang ulah asa-asa sasauran. Nyaan bingah ama teh bingah taya papadana ujang. Saur Ustad Winata ngaraos regreg. Sami-sami abdi ge ngaraos bingah kalayan katampi sakumaha pangangkeun ama. Mengulah kirang-kirang ngahapunten we jalaran abdi mah kasebat jalmi nu sisip ku pangarti sudah tina katiasa. Sanggem paripaos teh mah teu bodo-bodo acan abdi mah ama. Naon nu dianggo bingahna ku abdi eta we kangge abdi mah sajabi tingiring sadamal-damal ti dieu teh. Bade sakantenan abdi mulungan ilmu kanggo bakal abdi tina bab agama. Peupeulieun abdi sakola sapros anu sanes henteu atuh ama. Ulah bolos strong teuing we ceuk armada ngageuri. Alhamdulillah syukur teuing ujang syukur. Ari ujang aya maksud kitu mah hayang ngalap ilmu kana bag-bagan agama. Kangge ama teh ngaraos bingah. Insyaallah urang sasarangan we jeung ama. Da ama ge ari nyebutkeun tos tiasa pisan mah henteu ujang. Eta ujang bade ngawitan di dieu teh iraha. Nyari maksad mah tingawitan ayeuna we ama jalaran parantos di nawaitukeun dina dinten ieu ama. Nuhun ari ngawitan di dieu ada di dinten ieu mah. Taina urang lohor we heula ujang. Kepas sosore urang ngawangkong panjang lebar samalah ama barek ngumpulkeun masyarakat di dieu. Nya nu dimaksud ku ama teu aya deui. Supaya masyarakat uninga kajang armada tos tetepan lohor teu acan ujang. Teu acan ama. Mangadu urang lohor heula supados jongjon. Saena mah ngaleut heula tukang, caina bilih kabujeng ti isteuing, saur nyilisna. Bios nyimas engkewe wangsul ti masjid. Temal armada tuluy kaluar sareng Ustad Winata. Sabada abdas teras netepan. Sareng sorena kira-kira pukul 4:30 bada asar. Ustad Winata ngempelkeun masyarakat di bumina ayakan 20 urangna. Samala Aki Aceng jeung Mang Subinta kasebut sesepuh di eta lembur. Kabeneran aya kitu dijang Ishak nu purah ngurus masjid ge aya ngilu ngariung.
harita armada diukna dihapit ku Aki Aceng jeung ku Mang Subinta. Ari Ustad Winata misah sakorsi nyalira. Parantos kadarieu sadayana Mang Binta, saur Ustad Winata ngalirik ka Mang Subinta. Rupina mung sakieu Ustad, aya oge nu tos sarepuhna tu. Temal Mang Subinta. Kumaha Aki bade dikawitan wae? Ustad Winata naros heula ka Aki Aceng. Mangawe kawitan yang Ustad, hari teu aya deui nu sumping mah. Temal Aki Aceng. Kuniang Ustad Winata ngadeg terasa sauran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngariung naremalan meh bareng. Para wargi nu dipihormat ku simkuring langkung ti payung, simkuring manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan rehing para wargi sadaya. Parantos wening galih jembar manah keur sarurumpaheun nyaosan kana angkiran simkuring. Oge teu hilap ngahaturkeun nuhun khususna ka Aki Aceng sareng ka Mang Subinta salaku sesepuh di lembur. Para wargi anu mulia, dupi maksudna simkuring ngayakeun riungan dina dinten ieu etang-etang silaturahmi. Ngarakatkeun tali kawargian jalan bade sareng saha deui urang ngayakeun rempung jukung sauyunan ari sanes antawis urang jeung urang sakampung. Kapan tadi ge saparantos urang akur mayunan sareng batur sakasur, lajeng bareng batur sadapur, tos sareng batur sadapur teras sareng batur salembur, mali langkung sae upami urang tiasa akur sareng ti luar ti lembur. Wios heula sareng luar anu salembur mah, ayeuna urang sareng batur salembur we heula. Naon margina simkuring teu weleh ngayakeun uar pangajak ka para wargi sadaya supados sauyunan. Jalaran ngemutkeun dina dangtet ieu di unggal lembur pada guyur. Di unggal desa pada ear. Beuki dieu asa beuki harengheng nu ngajantengkeun teu tentremna masyarakat di unggal pilemburan. Nu hartosna teu weleh diangge bae naon teh? Diganggu bae katengtremanana ku jalmi-jalmi jarahat sapertos anu kasebut rampong atanapi begal sareng bangsat. Malih sasih-sasih nu kapengker tangtos para wargi aremut keneh diurangkan tos aya kajantengan kaributan nyatana kasumpingan ku sababaraha urang jalmi jarahat. Dugikeun warga urang nu jenengan Jang Modin kantos cilaka kitu deui simkuring harita teh. Nanging alhamdulillah kersaning pitulung ti Allah kalayan syariat dan dilanongan ku saurang sepuh nu jenengan Aki Aceng. Simkuring sareng Jang Modin tiasa sabihara-bihari, damang sabihara-bihari. Ku ayana pangalaman urang dina sasih-sasih nu kapengker, teu aya lepatna urang teras ningkatkeun kawaspadaan, ningkatkeun persatuan dina bidang ngajaga keamanan di daerah urang. Contona nu kapengker-pengker upami urang teu enga-enga ngayakeun ronda bari daerah urang bade diranyah ku bangsa rampong. Duka kumaha pijantenenana. Cacakan harita tos ngawitan aya ronda komo upami teu aya makana tangtos urang cilaka ageung. Mung saena saparantos diayakeun ronda di wuwuh para wargi sadaya sanaos bari teu acan sayagi nyangking pangarti nu dipasikeun ku Aki Aceng sareng ku Mang Subinta parantos tiasa ngayonan musuh upami musuh teh mah dugi ka malaburna. Nya kenging 10 dinten di daerah urang Jempling teh aya naon-naon kitu deui daerah nu sanesna. Mung ka ayeuna tos ngawitan deui aya nu bade ngaganggu kana katentreman urang. Uktosna di lembur anu sanes wartosna seueur kabobolan hartana mali aya sababaraha urang nu palastra ku kagarangan jarami jahat. Salajengna simkuring bade unyuk tumaros sakali deui na bade diteraskeun urang ngayakeun rona atanapi mung duwi kadanget ieu bae. Sobi simkuring nyuhunkeun waleran ti sadayana saur Ustad Winata panjang lebar kalayan tumaros kana pamadegan masyarakat nu karumpul. Ngaso heula ngaso. Harita para mitra sadayana nyebatkeun cenah teraskeun temal masyarakat bareng. Dengar raos keabotan, henteu temalna deui hatur nuhun.
Atur nuhun kana karalaan para wargi sadaya salesna urang teh kada teras ningkatkeun kawaspadaan. Sareng ngajagi keamanan oge katengtreman jalaran tentrem gemah ripah teh kangge urang sadaya. Para wargi anu mulia teh ayeuna para wargi sadaya kedah ngaraos binga. Ngaraos regreg ku ayeuna ieu saderek armada ku simkuring bade disuhunkeun bantosanana. Saperkawis ngurus masjid sareng nyiringapi ngajaring urang kalih nu ngaraos nyareng nganjang isak. Ku dasar eta kangge para wargi kedah ngaraos binga. Kahiji namihan tali kawargian, kaduana tiasa kurang disuhunkeun bantosanana kangge namihan pangartos nu parantos kacangking ku sadayana pangwaris ti Aki Aceng sareng ti Mang Subinta. Kumaha para wargi sadaya priyogi urang nyuhunkeun bantuan ti anjeunna. Priyogi tema anu ngariung ngan aya oge anu henteu mere jawaban 5 urang di antara Mang Subinta Jang Modin katutil urang bujang babaturan Jang Modin. Waktu nase para wargi.